Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sareng ari maf'ul bih ala qismaini eta kabagi kana dua bagian. Zahirin tegasna maf'ul bih zahir, wa mudmarin sareng maf'ul bih mudmar. Fadzahiru maka ari maf'ul bih zahir ma eta perkara taqaddama anu tos dipayun naon dzikruhu nyaritakeunana. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Ari maf'ul bih teh kabagi kana dua bagian. Nah, aya dua sana teh maf'ul bih teh cenah. Aya zahir, aya dhamir. Tah, fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Ari maf'ul bih isim zahir masa kumaha anu tos dipayun dicarioskeun eta mah sadayana teh naon? Maf'ul bih isim zahir. Lainna misalna darabtu Zaidan. Kaula neungeul ka Zaid. Zaidan teh maf'ul bih. Maf'ul bih isim zahir. Jadi Zaidan isim zahir. Wal mudmaru sareng ari maf'ul bih isim dhamir qismani eta kabagi kana dua bagian. Muttasilun kahiji maf'ul bih dhamir muttasil, wa munfasilun sareng maf'ul bih isim dhamir munfasil. Ayeuna mah maf'ul bih dhamir. Maf'ul bih dhamir oge kabagi kana dua bagian. Wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun. Maf'ul bih dhamir kabagi dua bagian nyaeta maf'ul bih dhamir muttasil sareng maf'ul bih dhamir munfasil. Ari muttasil teh hartosna antol. Ari munfasil mah sabalikna we naon? Terpisah nya. Terpisah munfasil mah. Ayeuna contona kanggo muttasil. Fal muttasilu isna asyara. Maf'ul bih dhamir muttasil aya 12. Seperti ucapan anjeun. Dorobani geus neungeul manehna ka kaula. Manehna laki nya. Dorobana geus neungeul manehna na ka urang sararea. Wa dorobaka dorobaki. Dorobaka malalaki kana dorobaki mah kina we. Geus neungeul manehna ka anjeun. Wa dorobakuma sareng dorobakuma. Doroba geus naon? Geus neungeul manehna kuma ka aranjeun. Wa dorobakum sareng dorobakum. Dorobakum naon? Geus neungeul manehna kum ka aranjeun. Anu jadi maf'ul bihna ta eta nu tungtung. Ni, na, ka, ki, kuma, kum. Tuh. Misalna ayeuna geus neungeul kaula ka aranjeun. Doroba jadi naon? Dorobtu nya. Ka aranjeun kum. Dorobtukum. Dorobtukum. Kaula geus mika cinta ka anjeun. Ahbabtu ka. Kaula geus micinta ka aranjeun duaan. Ahbab
Dorobatukuma. Lamun ditasrif mah bisa wae nya nu babari kapal. Dorobani, dorobana, dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, wadorobaha, wadorobahuma, wadorobahum, wadorobahunna. Jadi lamun dipisahkeun mah memang leuwih jelasna ni, na, ka, ki, kuma, kum, kuma, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna. Nah itu. Misalna deui ayeuna eta tadi ku fiil madi. Lamun ku fiil mudhari kumaha? Sami wae sabenerna mah. Gerayeun. Dorobani lamun ku fiil mudhari jadi kumaha? Yad ribuni. Yad ribuni. Dorobaka. Yad ribuka. Dorobaki yad ribuki. Tanya. Jadi kudu bisa ngebedakeun jeung kudu bisa nerapkeun itu. Ting sok tasrif ayeuna. Kutunya dorobtuni sok. Dorobtuni. Dorobtuna, dorobtuka. Dorobtuki. Dorobtukuma, dorobtukun. Dorobtuhu. Dorobtuha, dorobtuhuma, dorobtuhum, dorobtuhunna. Taeta maf'ul bih isim dhamir muttasil. Isim dhamir muttasil. Ayeuna maf'ul bih isim dhamir munfasil, nu terpisah dhamirna. Aya terpisah biasana make iya gitu nya. Matak di dieu contohna ku iya, iya ya. Iya na, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Misalna di contohnanya lamun dijikeun jeung fiil. Darabatu iyyaka. Geus neungeul kaula iyyaka kanjeun. Misalna dina Al-Qur'an kana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kanjeun mung ka anjeun. Na'budu abdi sadaya nyembah. Wa iyyaka sareng mung ka anjeun. Nasta'inu abdi sadaya nyuhunkeun pitulung. So geura tasrif. Iya ya. Iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Dipisahkeun nya tina etana. Tina susunan naon? Fiil jeung fa'ilnya. Tak itu jadi objek anu disebut dina bahasa Arab mah di dieu sebagai maf'ul bih. Tapi ulangi daina bahwa maf'ul bih teh kabagi kana sabaraha bagian? Dua bagian. Aya maf'ul bih naon? Dohir, aya maf'ul bih domir. Maf'ul bih domir kabagi sabaraha bagian? Dua bagian. Aya maf'ul bih domir muttasil, aya maf'ul bih domir munfasil. Ari muttasil atau naon? Antolnya. Ari munfasil terpisah. Wallahu a'lam bishawab.